Kurang bacakeun Fatihah deui kanggo Habib Umarnya Al-Haddad. Habib Umar ngaranna Bibi Yusuf bin Umar Al-Haddad. Yusuf ngaran Yusuf bin Umar Al-Haddad. Mudah-mudahan para almarhum almarhumah dihampura dosa-dosana, caang lega di jero kuburanana, aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju teu damang mudah-mudahan diangkat panyawatna ku Allah. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terjadi musibah yana ti berbagai pelosok-pelosok. Orang doakeun dulur-dulur orang mudah-mudahan dipaparinan kasobaran ku Allah, dipaparinan kekuatan, diangkat berbagai musibah-musibahna. Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Terjadi ayana gempa, ayana longsor, ayana banjir bandang, ayana tsunami, angin puting beliung, bima kasabat aidinas ieu sababia Haji Pendi sok mawaan jablay. Ieu teh ulah diantep mantakan Haji Pendi osok mabok-mabokan. Haji Pendi main selong, ulah diantep aya tatangga urang, dulur urang, baraya urang ieu ngundang bencana. Duh, masya Allah, ayana perzinahan geus ngajadi rahasia umum. Baheula mah di lembur nu jinah teh ya kaitung tuh si anu ben nu sok jinah, kuarima nu kaitung nu teu jinah. Ayo kuarima sabalik, nah ya Allah, masya Allah. Kuarima hese nyaran nu henteu zina teh hese kuarima. Tuh Gusti, masya Allah. Baheula mah anu tukang zina teh anu kadulu jawara jasa. Anu pohara atuh kal di lembur ge geus kasebut eta mah jawara. Bahasana ge tukang tarok, tukang bobok, tukang ji. Eta teh kan geus jadi bahasa eta teh kan dinisbatkeun ka dinya eta teh. Gitu kan, tukang tarok, tukang bobok, tukang muka tali androk kan gitu kan. Eta teh kan dinisbatkeun ka jawara baheula. Duh Gusti, nu kuarima nu make sorban hejo ge wayah jinah mah jinah bae. Gusti ayo masya Allah henteu hantang kuarima nu disebut Ustad Supendi mantak disebut aya BE-pan ge
Gusti nu agung masyaallah pan ieu lah nu nyeun ngundang bencana. Mantakan yu urang kembali ke Allah Subhanahu. Angin milik Allah, gucai milik Allah, kabeh gunung-gunung milik Allah, lautan milik Allah. Maka yuk urang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah anu bisa menghentikan berbagai musibah, hanya Allah anu bisa menghentikan berbagai bencana-bencana. Maka ketika orang kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala melalui cara bertobat, insya Allah diangkat berbagai bencana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, henteu kudu silih tuding ku ari teu kudu. Eta si Supendi hese nya nama tukang moal jablay be teu kudu kitu. Eta si anu sok anu we teu kudu kitu. Urang masing-masing introspeksi diri, urang kabeh boga dosa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tuh tingali para ambiya wal mursalin mah kahirupana timulai nyana mah lahir ke alam dunia datang ke akhir hayat teh ibadah we kabeh digunakeun teh eueuh be nulu haleh hiji bejang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskeun ku para wali-wali Allah. Duh masya Allah, wali kabeh eta teh timulai Gujrat ke alam dunia teh teureun terus be ila al akhiril hayat, datang ke akhir hayat pakai ibadah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, pan kontras ke jeung kahirupan Haji Pendi tuh geus puguh keur ngora. Keur ngorak mah pon pohar aja salin germo terus be datang ka kolot deuk iraha tobatna tuh. Ieu lah urang masya Allah mantakan geus barautaneuh Gusti nu agung masih popoharaan keneh be. Komo lamun urang guari ingat Gusti ngarora keneh geus aju muria. Aya nu teu muriang deui maot. Baheula keur kula leutik ieu salat Jumat teh ya, nu Jumat anu umur 90, nu umur 100 tahun, ieu loba. Nubatan masih sarolat Jumat marawa ketungkad beta tungkad teh sok ditunda be di sisi masjid. Kula sok iseng mah jadi rubuhkeun kabeh ku kula teh. Oh be ya Allah, hartina tamanggihan keneh nu 100 tahun, nu umur 90 tahun. Wari nyaran nu umur 90 tahun geus hese ulah nu 100 tahun. Masa sih? Geus hese gua. Ih, masyaallah. Atuh baheula mah umuran sang Haji Pendi teh ya umur kakara-kira lah 70-an eta teh seger keneh kan baheula mah. Pan kuari mah Haji Pendi geus aki-aki. Boleh dicoba. Teh ieu lah masyaallah urang saliwatan hirup teh mantap eueuh deui urang maingan ngenyadarkeun awak urang masing-masing yuk urang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus beja urang emang hirup di titahna jang ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lain di alam dunia jang kahirupan sesenangan mah, lain di dunia jang hirup hura-hura mah, engke hirup nu asli mah di alam akhirat, di kampung keabadian di sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun ka sorga, lamun ka sorga
asli kehidupan di ditu di sorga tuh Kiai Podoli geus di sorga tuh Kiai Nur Sadar geus di sorga tuh Haji Sahmad Haji Sarbi Masya Allah geus karumpul ke jeung guru urang Masya Allah indah luar biasa bacanda geus 1000 tahun kakarak inget ari Haji Pendi ka mana tuh kunaon eta teh pan baheula di alam dunia naloba kasus Haji Pedi atuh taneuh batur dikorekaan mekunyana tia andahan disengketakeun teu boga taneuh jing hayang boga taneuh aya jing tah ya Allah riweuh hirup di alam dunia na balangsak jaga di alam akhiratna tah ieu nyeun ngariweuhkeun hirup di dunia nyeun ngariweuhkeun atuh di alam akhirat balangsak teh kira-kira naon kauntunganan ayo di dunia eueuh kauntungan di alam akhirat eueuh kauntungan tuh Masya Allah cak Haji Pendi tia eta sawah boga kaula nu aya di Haji Rusdi eta sawah boga kaula suratna ge aya aya saksina pen atuh aya tuh Sarbi jeung Sardi padahal mah Haji Sardi mbungeun nya jadi saksi mbungeun tah atuh kan dipanggil eta teh saksi Haji Pendi cak Sarbi tia ya saya menyaksikan bahwa itu sawah milik Supendi teu ngomong-ngomong kieu saya menyaksikan itu cak Haji Sarbi teh saya menyaksikan bahwa itu dulu sawah milik Supendi teu ngomongkeun sampai sekarang itu masih milik Supendi teu ngomongkeun gitu saya menyaksikan dulu itu sawah milik Supendi tah eta dibere rokona ngan setengah bungkus doang wa anna law syahidat bimilkihi amsi cuman walam tata'arrad lil halam tusma itu saksi tidak bisa diterima geus berarti di mana-mana saksi teu diterima ieu dakwaan Haji Pendi kudu ditolak mentah-mentah berarti tuh geus mun hayang ditarima kudu ngomongkeun kieu bahwa cak Sarbi teh saya menyaksikan itu sawah dari dulu milik Supendi sampai sekarang enggak pernah lepas dari kepemilikan Supendi takut aya bahasa kos gitu atau saya tidak tahu bahwa itu sawah sudah lepas dari kepemilikan Supendi hatta yaqulu walam yazul milkuhu hatta yaqulu lana alamu muzilan lahu tak ieu lamun ngomongkeun saya tidak tahu sudah lepas dari kepemilikan Haji Supendi kakarak itu bisa diterima. Ya Allah mantakan mun merede duit ka saksi ulah sapotong-sapotong pen tah nu loba engke abeh ka tengah kasoal ka narakana geus sakalian ngararebek ka neraka ih Gusti nu agung cerik beh Haji Rusdi kunaon dicerik bae atuh sawah keur digawean tiba heula ieu mah pan sawah kula andahan dipasang pelang ku Supendi ini sawah milik Supendi pan pihnakeun kula teh
pokara luar biasa patnya nama eta teh geus make pengacara segala betul-betul. Di dinya aya tulisan ge hubungi pengacara anu eta teh RT RW na dijelaskeun jalan menuju neraka ya Allah Gusti cak eta teh cak Samad cak Haji Samad ya jeung cak Pamuji kenapa nangis-nangis. Enggak usah, dari dulu saya tahu itu masalah kamu Rusdi itu karena saya tahu itu dari hasil warisan dari bapaknya. Atau eta teh kan aing nyaho waktu keur meulina. Tiba heula eta teh ayeuna kan padu dordar di Kakahakiman saudara Haji Rusdi saya punya saksi ayat tuh Bapak Mujiono dan Bapak Sahmat. Akhirnya pan ia tetap mempertahankan saya menyaksikan bahwa itu sawah milik Bapak Haji Rusdi HS. Harus susah. Segala harus susah, sentimen saya tak mah. Tuh, tak iya. Anu mantak Haji Samad kejeng Pamuji berani jadi saksi lantaran make patokan memang ge nyananya eta sawah hasil menang warisan tinu jadi bapana Haji Rusdi atawa memang nyaho waktu keur meulina tiba heula tah eta make patokan eta ieu eueuh masalah wa tajuzu sahada bimilki al-an eta teh teu nanaon Haji Samad jeung Pamuji jadi saksi ayeuna padahal make patokan istishaban 5 sabako ieu make patokan pengetahuan ti baheula min irsin bahwa eta teh sawah memang hasil warisan ti jadi ti bapakna Rusdi atawa wasiroid memang nyaho baheula waktu menang meulina tah make patokan eta eueuh masalah. Ya Allah sabenerna lamun marake hukum ngeunaheun ieu nu nyieun teu ngeunaan ge geus ieu teh ya geus samraut sembrautnya sembraut terus begeus teu parugut jadi otomatis kan ngaracak talabrakan akhirna duh Masya Allah lamun urang ka Brunei Haji Pendi mah teu ka mana sih nyeunana coba tuh orang ulin ke ditu ka Brunei. Ya Allah, moal aya nya nama di jalan teh mobil nu nyiap moal aya. Nyiap ka sisi ka gigir moal aya nama hayu be antri be. Jadi mobil teh ngaberes be di jalan teh ngajejer be. Geus moal aya nu suap siap. Tuh, otomatis kan elemen kos kitu teh ya syariatna kan aman moal aya kecelakaan. Laju kendaraan teh ya ieu kecepatanna diatur sakean. Masya Allah geus rapih ta eta teh. Ieu lain kendaraan doang dinaon bae ge ayo lamun lain hakna nyana moal deui kitu. Atuh pan Haji Pendi mah geus urusan geus kitu. Tah ieu kan rapih luar biasa. Masya Allah. Baleunghar nagara nati ieu masyarakat kan baleunghar wara tapi nu tahfiz Quran loba. Tuh, ayo coba. Nyeuna mah ieu teh anak hiji minimal geus hiji imah hiji mobil. Hiji imah hiji mobil encan lahir can naon geus imahna geus disiapkeun mobilna geus disiapkeun ari Haji Pendi geus tareh paeh can boga mobil-mobil acan geus urusan eta mah tapi kan eta teu jadi fitnah dunya teh teu jadi fitnah ih jojong bae ari ibadah bae ka Allah kan ngeunaheun luar biasa
sanagara Brunei mall ngan hiji-hiji na mall sanagara sakit tuh beungarna coba Haji Pendi lamun beungarna kos di Brunei unggal RT nyen mall tanya terus bemantakan para luar biasa selalu bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tilok kadenge kan ku urang aya banjir tilok aya gempa tilok aya padahal daerah tersebut atau eta teh kan aya perkampungan di atas air artinya eta teh ieu mah di luhur-luhur cai. Terus tapi darah ramai ku naon ngautamakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tai masjid baragus luar biasa rame nu ngeusina budaya berjamaahna rarapi. Terus kan ieu urang hayang kos kitu ngimpi urang teh masya Allah Haji Pendi kakarak boga untung 1 juta bae geus teh hayang salat. Ayo coba mau kapan lagi? Nah, ieu sing ade. Cak Haji Pendi teh lamun aing boga duit deuk mere ka masjid. Pan eta kan mantap luar biasa. Gideug malaikat teh ku mulia-mulia teuing eta Haji Pendi. Barang perak be boga duit boro-boro mere ka masjid ngaliekeun teu tuh coba masya Allah Cak Haji Pendi daripada dipake ka masjid mangmaningan ku aing mawarangda bagus ji kan eta parah takos kitu kan parah luar biasa ya Allah hai batur mah ulah-ulah ku diomongkeun ya ulah-ulah ku diomongkeun ngereteg doang di jero hate kereteg doang itek be geus nya mah atuh geus dibikeun kereteg hayang mere ka masjid geus moal dibikeun ka masjid boga duit ieu teh 1 juta kereteg di hate teh 500 bikeun 500.000 dibikeun kereteg dibikeun eta teh 1 juta atuh geus dibikeun be 1 juta geus main kereteg teh kumaha anu ngretegkeunna ieu teh ku Gusti Allah kereteg bikeun sakean atuh bikeun be geus eueuh ka hook ieu mah pan Haji Pendi mah ku diomongkeun ge jojong be patari-tari teh ieu jadi permasalahan masya Allah tah ieu batur mah geus datang ka kereteg tuh ieu mual terjadi lamun lain di kalangan jelema anu memang bawaana dermawan anu bawaana barahan jadi ku Allah ieu jelema nu bawaan barahan teh ya ieu lah dimaenkeun kereteg hayang anu teh nya geus moal nolak kunaon geus maenna kos kitu teh indah luar biasa kakarak ge aya nu mere duit atau menang keuntungan 10 juta kereteg be di hatena teh bikeun tah 10 juta ka Habib Rojak atuh bikeun kereteg we HTT ye yang dibikeun ka Haji Samad atuh bikeun kereteg Haji ieu teh baheng mere ka Haji Rusdi atuh bikeun kereteg hayang mere ka Kipu Doli atuh yang Cak Haji Pendi ieu kereteg irah ka aing ieu eueuh ka Haji Pendi mah eueuh ngereteg gadeuh tah awas moal bisa membohongi diri ieu teh Haji Pendi keur mamawa motor teh bepen weh keren amat eta motor lah ieu mah motor boga Haji Rusdi ikror takos kitu ngaranna ikror bahwa ieu motor nu dipake ku kaula boga Haji Rusdi tuh barang prak be ieu ku Haji Pendi terus be dipapake be terus ieu teh datang ke poe kiamat
Awas ketika didakwa cak Haji Samad jeung Pamuji itu, saya menyaksikan bahwa minggu kemarin Haji Pendi sudah ikrar bahwa itu motor milik Haji Rusdi. Walau syahidat bi ikrori amsi bil milki lahu ustudima, itu bisa eta teh dilanjut ikrar kamari Haji Pendi bahwa ngomong eta motor boga Haji Rusdi, maka eta bisa diterima, artina bisa diteruskan. Wa ilam tusori bil milki wa ilam tusore, sanajan ieu teh yen teu ngomongkeun ayeuna keur kamari eta ikrar tetep be ieu bisa dilanjut ustudima. Tuh walau aqomah bimilki dabatin wala yastahiku waladan munfasilan. Haji Pendi keur mamawa kebo, emangnya nama emang rada cocok ieu, rada cocok ke jeung tukang ngangon kebo. Kebona kebo bikang. Eta kebo bikang hiji doang di kandangan sorangan dong, tapi aneh bisa reuneu. Atau barang ditanya teh ieu ka kebobo, ieu sia ieu reuneu ku saha? Cek nyana kudu nungan kula eta teh. Teu beres ieu Haji Pendi. Kunaon eta kebo tia ieu diaku lajuna ku Haji Rusdi bahwa eta kebo adalah milik kaula dengan saksi Bapak Sahmad dan Pamujono. Bener, berarti kan eta teh andahan ongkoh ya, awas ongkoh eta kebo aya di Haji Pendi diaku ku Haji Rusdi boga saksi. Haji Rusdi teh sedengkeun Haji ieu teh Haji Pamujono teh boga saksi. Di mana-mana teh boga saksi berarti ieu teh eleh Haji Pendi. Geus ieu kebo berarti cokot ku Haji Rusdi. Sedengkeun geus aya anakan, kumaha ta anakna ilu kacokotan teh. Walau aqomaha bimilki dabatin la yastahiku waladan munfasilan. Ieu anak anu terpisah mah anu geus ngaburusut di luar teu kabawa ku Haji Rusdi, berarti geus we teh mah boga Haji Pendi. Kumaha lamun nu di jero beuteung keneh? Lamun nu di jero beuteung mah wayas tahikul hamla fil asoh, eta mah bawa ku Haji Rusdi. Begitu burusut lahir kunaon rada mirip Haji Pendi. Walau aqomaha bimilki sajarotin lam yastahiqo samarotan maujudatan. Haji Pendi boga tangkal kalapa, horengnya nama ngaku doang, ternyata ieu teh ya ternyata boga Haji Rusdi. Cak Haji Rusdi teh apaen? Pan eta kunaon tangkal kalapa aing di pager. Cak Haji Pendi atuh boga aing ieu mah. Dordar parebut cak Haji Pendi tangkal kalapa boga Haji Pendi, cak Haji Rusdi boga Haji Rusdi. Haji Rusdi boga saksi tuh bahwa Pamujono dan Haji Samad menyaksikan bahwa itu pohon kelapa milik saya. Sedangkan Haji Pendi mah teu boga saksi. Berarti di mana-mana teu boga saksi eta teh ieu Haji Pendi eleh cokot, berarti tangkal kalapa ta ieu buah kalapa nu geus arayana kabawa kacokot atau ulah. Walau aqomaha bimilki sajarotin lam yastahiqo samarotan maujudatan,
eta buah kalapa mah ulah henteu kabawa teh buah kalapa nu aya kumaha lamun buah kalapa nu masih aya di jero mancung keneh lamun nu di jero mancung keneh mah ieu kabawa boga milik Haji Rusdi gitu. Jadi tapi buah kalapa nu geus aya di luar mah ieu teu nanaon ku Haji Pendi di ala nu dawegana di ala teu nanaon dawegana ngan enggeus sakitu bae engke ka dituna ditanggowan be ieu dawegan ku geus beak ye engke nu di jero mancung ge bakal jadi dawegan deui atuh ulah tah mah tah ieu ti mulai dielehkeun Haji Pendi ieu tah buah kalapana nu geus aya boleh tapi nu di jero nama teu bisa milik Haji Rusdi walawis taro sayan wallahu a'lam bishawab.